bapak teh naon Suten mana tunjuk-tunjuk itu jika artis film India wae gitu. Terus Suten kumaha tah? Bapak mending ngagelokeun kau ten. Nah, ngagelokeun naon ten bapak? Cek saya tak, cek si bapak teh gitu om. Terus itu kumaha? Bapak ngajerumuskeun ten ka jero penjara pak. Cek si om ge mun di jero penjara teh lamun ngawadul ditembak gitu, disiksa mun ngebohong. Oh jadi kesimpulannya bapak teh Uten harus disiksa gitu. Si Uten karunya si bapak teh ngajawab om. Kumaha ngajawab si bapak teh? Ten asup gang ti mana eta maneh kana ceuli. Uten lain asup gang pak. Uten karek apa layeuna geuning bapak teh sakitu busukna ka Uten. Cek Uten om kitu tanya si bapak ngajawab di bari nangtung. Siapa yang dikaplok? Siapa yang digaplok sa kuaing? Koplok teh geura om ka Uten. Kunaon ten? Ku panto. Anu balik panto udah digaplok. Uten kenang tunggal hadapan panto. Bisa bapak panto digeblukun ka Uten om. Gebluk teh kena irung. Aduh, Uten teh ngajengkang om ka tukang. Cuten kumaha? Cuten. Cuten teh. Kan dia sareng gelut Cuten teh. Bayana beri kumaha. Cek si bapak kumaha geus kitu ten. Gelo cenah boga budak teh. Nulus tonjong cenah sia. Pan ditonjong-tonjong ku bapak. Begitu dilawan om ku Uten teh. Naik kunaon cenah imane meni jiga nu haram jadah cenah. Pan ku bapak Uten diajarkeun haram jadah. Cek Uten teh kitu om dilawan ku Uten geuleuh teu da om. Capetan si Uten. Teh akan jadi capetan. Tanta parah si bapak om. Sapu dipotongkeun. Peletok telepon Uten teh digebuk om. Lumpat Uten teh ngaber om. Tidak boleh bapak diajak gelut. Oh terus gitu teh aya si Mang Hakim. Uten ditewak ku Mang Hakim. Dibabuk Uten teh om. Suku tuh om. Wah teh baru sukuna teh. Nyeri Uten teh suku si bapak dibanting ku gagang sapu. Digusur Uten ka bumi. Didenya Uten diintervensi om. Interogasi. Diinterogasi. Di BAP begitulah. Apa BAP itu mah? Kan diajarkan di Maja Hajo teh. Gancangna caritanya om. Oh kumaha teh gancangna carita teh. Uten teh diomonganan om. Maneh budak teu baleg. Uten teh gerak om. Nah dicekel ku si Om Hakim di tukang ditalian ku samping sarung Uten. Sok cenah sia ieu naon? Cek Uten teh peso. Lamun ieu peso dikena beungkeun kumaha? Luka, cobaan, alim. Cek Uten teh kitu om. Mawon tadi. Dek ngagugu cenah mah ka bapak. Cek Uten teh ngagugu, da sieun om Uten teh jebut we ngagugu kitu. Terus itu kumaha tah? Kade cenah sia bibir maneh meni pika sabaleun. Uten teh dilakban om. Lakban eta.
Utan teh dilakban kuduan jeung Mang Hakim. Cicing utan teh pandangan utan dilakban. Dina hate utan teh om ngagerentes. Ngagerentes budak leutik bisa gitu. Dek nanaon dan ieu nya jelema gelo ieu kabeh ka utan. Menik memperdaya cek utan teh kitu om. Utan teh cicing we teu ngalawan. Tos kitu teh langsung we si Mang Hakim nyarios. Cep ayeuna mah geus urang jen politik cenah. Duitkeun we ayeuna mah mengpeng si Deni teh. Geus ngagadekeun motor. Aya tos itu kumaha tah? Si bapak teh jiga nu heran. Hah, ngagadekeun motor Kim. Cing sakali deui teh kumaha cek si bapak teh? Si bapak teh kaget gitu. Semun terkaget-kaget gitu om. Hah, ngagadekeun motor Kim. Cek Mang Hakim teh, sumuhun. Geus we ayeuna mah hayu urang duitkeun. Terus kautan teh si bapak teh kieu. Awas nya datang ka ditu mane api-api tijedur cenah kana pantol tasungut. Cekuten teh tapau mah kitu da uten teh pan dibungkus kulakban om. Jamu ke balik bapak teh. Telame teh harita langsung uten digusur om. Oh digusur. Apa leungeun meureun dibungkus eta di talian kulakban. Mun digusur we uten teh kitu. Po loba siku teh. Buru cenah sia. Awas mun datang ka ditu macam-macam. Gitu. Ning datang ka teh om ning uten. Nya. Uten teh teu bisa nyarios om. Dibungkus. Oh, hate leutik uten ngagerentes om. Ngagerentes naon teh uten teh. Karunya ka Om Deni diperdaya sanasibnya om. Salameula om. Tos lah om, tosnya. Jeung kudu tos teh kudu atuh uten. Curhat di tos heula. Kan sanasib om. Om kan bercita-cita jadi pemuda tukang ojek rasa semangka. Uten kan jadi pemuda paling jujur. Tos lah om. Tos-tosan segala.